Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi sadayana tepang deui sareng singkuring nya Kang Asep Supriyatna dina pidangan carita Nagih Pati. Kumaha daramang sadayana wilujeng Bandungan ieu carios salam baktos kalih salam barokah kanggo palawargi sadayana wilujeng ngadangukeun. Sanggeus amitan ka babaturanana beral harita panji miang deui lempang tenang tendeng ludeng taya karingrang ngogencang buntelan warna hideung nu dieusi ku baju ala kadarna. Memang hirup panji mah basajan hirup saayana anu memang perih ti leuletik dididik ku kolotna nyata pangersa eyang jembar. Puluhan pengkolan geus kaliwatan ku panji malah mah kungsi ngaraas wahangan sababaraha kali. Tapi ka panji salat di saung sawah nu kaliwatan ku manehanana. Barang panji ngarong heap beak tanjakan kasampak dihareup aya jelema anu keur gelut. Teuing masehakeun naon eta jelema teh. Dua lalaki jarangkung leutik silih serang ku bedog ku panji ngan saukur ditenyokeun teu hayang ulu biung kana pasoalan batur. Tapi manehna merhatikeun bisi eta jelema beunang ku kacilakaan. Aya naon cenah eta teh atuh? Jam sakieu geus pasea marebutkeun naon cenah? Cing rek didengekeun ah. Ceuk panji bari manehna ngedepong hanapeun rungkun cau. Kocap dihareup dua jelema keur pasea teh silih serang ku bedog bari singgorowok ngaruntagkeun hate musuhna. Ani maneh atuh kunaon ieu teh? Jojo nyadang we ka kuring. Nya salah naon ani kuring? Ceuk jelema anu baju hideung manehna ngarasa kaget sabab nu nyerang teh dulurna lain batur. Tong loba omong. Pokona maneh geus jeung kasalahan nu gede sia. Nyaon kasalahan kuring? Cing kena. Tong loba omong. Hieu rasakeun. Hieu. 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 Keheula Kang, keheula jagoan kia sakeun jagoan. Eueuh. Tong loba omong, rasakeun ieu bolog ieu. Hieu. Anu baju hideung manehanana ripuh narima serangan ti si jangkung leutik anu make duduk deui sama teu ngarti teuing naon pasoalanana. Ningali kitu panji karunyaeun sabab gelut teh teu saimbang. Memang dua lalaki make badogngan anu baju hideung katempo ripuh kadeseh kudu make duduk deui sama. Kukituna harita panji mulung batu sagede peureup teu antaparah di kolebat. Hiu dibalangkeun ka dua jalma anu keur gelut teh. Meneran pisan keuna kana badog si duduk deui sama. Kolebat heulentrang. Uluh. Saya ilu campur kana urusan aing. Kaluar sia. Ceuk si duduk deui sama ngarasa reuwas sabab leungeunna sing sireumeun padahal bedog nu beunangna teh lain leungeunna. Tah, kuningan cimanya we pitulung mah. Lain pitulung sia. Aku kesalahan. Ceuk si duduk deui sama anger molotot padahal mainna geus teu kuat. Leungeun sing sireumeun. Bedog ge meh hampir murah tina leungeunna. Ke Kang kieu jengekeun heula nya. Nyaon atuh kasalahan kuning teh? Da kuning mah teu masa boga salah ka Kang. Ceuk si baju hideung anger teu ngarti kana pasoalanana. Maneh geus maling muning mitu hakuring. Sabab ceuk mitu hakuring gen ngajingjing bedog jangkung leutik make baju hideung. Nu tadi nyokot muning ti Tegal teh. Nya pasti maneh atuh saha deui. Ceuk si duduk deui samak anger nuduh ka si baju hideung. Kang, kuning mah teu kamanya-manya sapoe ieu teh. Malah mah kuning teh jadi awak. Yuk dimaksakeun jangan asunuh teh. Ceuk si baju hideung anger teu ngaku da memang manehna teu rumasa. Tapi si duduk deui samak teu percaya. Manehna tuluy nuduh. Si baju hideung anger ngangles da teu rumasa. Ningali kaayaan kitu, panji teu tegaeun ka si baju hideung. Tuluy lalaunan manehna muniang hudang kaluar tina panyumputanana. Sarta nyampeurkeun kanu keur parerea omong. Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum Kang. Ceuk Panji
manehna titih rintih teu ngalingetkeun sopan santun. Atuh anu kerepas ya teh lareuwaseun meh bareng ngalieuk kana datangna sora. Saha maneh nu maling muning? Sanes Kang, abdi mah sanes maling muning. Namejo puguh abdi mah ka dieu ge. Heran we ninggal akang duaan pasea. Aya naon ieu teh manawi abdi kengeng apal? Ieu pasoalan dewe, kerin pasoalan maneh. Maneh mah jelema menyang munjung teh teu walahir. Tong hayang nyaho kana masalah batur. Ceuk si dudukui samak anger neugdreug. Da boga pasipatan goreng adat, boga pasipatan ngulit bawang, jeung sok hayang menang sorangan. Mahdi katalahna teh. Urang Cibako di dituna teh manehna teh tukang jagal. Kitu katalahna eta jalma. Ari nu saurang deui katalahna Wanda. Manehna mah jelema ripuh tukang kula-kuli, gawe di sawah jeung di kebon. Dupi, akang teh ti mana atuh? Ah, cep caket akang mah cipanih dinya teh cipanih wetan. Saha kakasih akang? Akang mah Wanda ngaran teh. Ieu teh duluna akang Kang Mahdi. Kapilanceuk akang ieu teh. Sarua ti itu ti Cibako. Oh, ti Cibako akang teh. Aya naon atuh ieu teh aya naon cing ngobrol ka kuring? Kieu cep. Akang teh dituduh maling muning. Cenah mah akang teh maling muning nu mitohannya Kang Mahdi. Padahal akang teu kamanya-manya poe ieu teh. Puah hanya di awak igede kana suluh akang teh. Tumeh di hawu geus teu boga suluh. Oh gitu. Naon atuh dasarna ieu Kang Mahdi nuduh ka Kang Wanda maling muning? Dumeh kieu. Manehna teh make baju hideung, ngajingjing badog jangkung leutik awakna begang. Ceuk mitoha akang. Kitu cirina nu maling muning teh. Nya saha deui nu kapangih ku akang ieu si ieu. Aya saksina teh Kang? Nya saksina mah pan mitoha akang nu boga muning. Ke. Sagala rupi pasoalan komo nuduh maling mah kedah aya bukti kedah aya saksi. Saksina kan mung saurang. Mertua akang ngungkul, buktina teu aya. Ieu si akang Kang Wanda pan teu nyenak muning, teu nungtun muning, komo jajauheun ngaganong muning mah. Memang henteu, tapi pan muning bisa disumputkeun di mana wae. Nah di imahna, nah di saung sawah, nah di tegal, nah dipahpekeun ka tatangga pan bisa. Henteu Kang, kuring mah teu kitu, da keur naon atuh maling muning, nya ge kuring jelema ripuh. Kuring jelema susah, nya kuring mah teu kadinya tujuan teh. Kuring mah kadeunting nyak munyak, nu penting mah halal jeung barokah. Tah leres gitu Kang, leres. Teras saksina saha deui Kang anu ningal yen muning eta dicana ku Kang Wanda? Oh, ngan saurang. Mitoha akang ngungkul. Ningali kieu teu kitu keur nungtuna gitu. Nya ningali ngan ti tukang cenah mah rek ngudak teh sieun da moal bedog, tingali ta bedogna ge panjang kitu. Sukut, herang ngaborelak. Nya teu pan imah keur ngalakai Kang kuring teh kana sunuh, kuring teh teh mah tak mau bedog nya kita biasa mah mau bedog bonyok ngungkul kuring teh. Ceuk Wanda, manehna anger ngangles da memang teu nyokot muning teu maling muning. Janten kumaha atuh sok? Nu saurang neugdreug nuduh, nu saurang anger ngangles teu ngaku. Cing rek kumaha akang? Nya kieu we. Pokona mah si ieu ku kuring rek dibawa ka balai desa. Sabab si ieu geus maling muning mitoha kuring. Tapi kuring teu masa Kang jeung eueuh buktina. Mun maneh anger teu ngaku, mun maneh anger mu ngaku, rasakeun ye bedog ye. Da kuring ge boga bedog mah Kang. Da kuring ge moal sieun ku paeh mah ngan kuring mung paeh konyol. Da komo bari kuring mah teu boga dosa. Kieu we mah kieu. Gampang. Sok. Dariuk coba, bisa diuk teu sok? Rek naon diuk? Rek gelut kami mah linek diuk. Ari akang. Keun Kang aya masalah gelut mah da kuring mah munur ai akang wani mah. Da kuring ge wani ai kana gelut mah. Ngan kieu ieu masalah eueuh bukti jeung eueuh saksi. Mending keneh urang damaikeun sok. Mending urang damai, sok urang damai. Sing jongjon coba sing sase, sok urang calik balik ditu. Yeuh kuring aya kadaharan saeutik yang menang meuli bieu ti warung bari leumpang. Sok bisi lapar atau bisi haus akang? Arek moal. Ngadenge ieu si Jajaka mawa dahareun mah dua jelema teh caricing. Da memang beuteung ngalapar ti imah can gungsi kararaban sangu. Dan nusa urang teu boga suluh keur nyangu, nusa urang ngemu nafsu. Kasunutan ku mitohana yen cenah mah mitohana leungit muning. Sok kumaha Kang? Arek gelut ka kuring, arek gelut. Kieu we mun rek gelut sok sing tepi ka paeh duanana ngarepan teu panasaran. Ngan lamun arek damai sok sing damai sing bener. Da urang teh urang Islam. Akang Islam? Nya akang sarua muslim.
Dupi Kang Wanda. Sami den, akang di Islam aya agama mah. KTP Islam sami. Ling KTP hungkul kecah. Bisi we KTP hungkul. Sok. Dariuk di dieu. Ceuk Panji bari koloyong hari teh manehna ngoloyong ka hanapeun tangkal kai. Didinya aya catang anu ngajelepeng tayohna mah tangkal kalapa kasabet gelap besak keur hujan gede. Gek tiluanana harita dariuk. Panji aya di tengah antara Mahdi jeung Wanda. Janten kumaha atuh Cep aya nya yo. Kieu Kang, urang Islam mah teu meunang nuduh samarangan. Komo bari eueuh bukti jeung saksi nu pasti. Sakurang-kurangna kudu aya 4 saksi. Kudu aya bukti nu nyata nalika saurang nuduh jeung dituduh. Ceuk Panji mere katerangan kalayan anu sa gampang-gampangna, katerangan anu gampang pisan di pikiranana ku eta jelema. Tapi pan kieu Cep. Saksina aya mituha akang ningali ieu jelema nungtun muning. Bari ngabar-ngabar bedog. Tapi pan saurang Kang saksina jeung ningalina ti tukang pan teu apal kana pamenteuna mah. Dumeh tangtunganana sami jangkung alit jeung make baju hideung nyandak bedog. Kang Wanda kalersan pan ngaco acuk hideung. Tapi pan lain Kang Wanda meureun nyokotna. Cing Kang Wanda rumasan teu? Akang mah den teu masa nyanyak muning. Jakeul naon muning? Akang mah imah ge leutik rek di mana sane nyamun muning dicokot ku akang. Tong ngabodor Kang da teu lucu. Nya akang mah ngabodor maksudnya akang teh gimana kanyangnya kitu di akang mah teu boga tanyahkeun nyin kanyang muning. Tamun kitu kaharti Kang. Kumaha Kang Mahdi? Akang mah ngan saukur ngadenge beja hungkul cenah saksina teh dapan mituha akang cenah nu nyokotna teh si ieu ye si Wanda. Kieu we udah mah beres ai kitu mah. Cing en mah kieu. Urang mubahalah we sok atuh jeung kuring. Wani teu? Naon mubahalah teh jeung? Cing asa karek ngadenge mubahalah teh naon teh Cep? Kieu Kang mubahalah teh. Mubahalah teh nyokot sumpah secara babarengan. Sumpah di mana mentak azab ke Allah. Menta pakewuh ke Allah. Sing saha-saha anu salah menta diazab ayeuna keneh. Menta diturunkeun pakewuh ayeuna keneh. Cing wani teu. Kabeneran kuring mawa Quran. Sok suhun ya kuduaan Quran. Sok menta kagorengan ka Allah sagoreng-gorengna. Lamun bener aya dina jalan anu ngarasa bener ceuk akang duaan. Rek saha heula sok menta kagorengan ka Allah narek naon? Rek menta di samar gelap, arek menta diteureuy ku taneuh ayeuna keneh narek naon? Huleng. Dua jalma anu diajak ngobrol teh ngahuleng. Sabab teu sanggup ari kitu mah komo bari kudu nyuhun Quran mah. Sabab marena ge apa? Yen Al-Qur'an teh kitab suci anu dilungsurkeun ku Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka wahyu sareng mukjizatna. Sok rek kumaha? Rek saha heula? Kang Mahdi ngarasa bener. Sok mun akang ngarasa bener yen bener Kang Wanda anu maling muning yeuh Quran. Sok menta ka Allah. Oh. Tuan tuh ari kitu mah tuh Cep. Da Kang mah yang hirup keneh. Ceuk Mahdi keueung hatena. Da nyaho yen hal eta teh dosa gede. Jeung nyaho yen sumpah ku Al-Qur'an mah taya nu teu diijabah hiji oge. Lamun akang teu rumaos, tong neuk-neuk nuduh ka Kang Wanda. Sabab eueuh bukti jeung eueuh saksi nu nyata ieu ngan saurang saksina. Mertua akang unggul. Cing kumaha Kang Wanda? Akang mah jaek Cep, nya akang mah teu lumasa. Sok kanjeukeun Qur'annya. Akang mah jaek, nya akang mah teu lumasa. Arek menta naon akang ka Gusti da bener akang teu rumasa? Akang mah kemae bebas. Rek di samar gelap, rek di tuluy bumi. Rek kabanjiran nahal di gunung. Ya akang mah teu lumasa. Ayeuna Mahdi peot hatena sanggeus ngadenge ucapan Wanda anu sakitu wanina dina ngucapkeun patekadan wani sumpah mubahalah bari nyuhun Al-Qur'an. Sok atuh rek kumaha ayeuna Kang Mahdi pamitos kieu rek anger nuduh. Sieun ari kitu mah nya ke bisi akang nu cilakana ge. Barina ge da akang teh da panitah mitoha. Ting bener ting henteu eta ge da panitah mitoha kitu teh. Tuh komo bari kitu berarti akang teu pati pasti eta hate teh tong kajurung ku nafsu Kang. Lamun tepikeun ka tadi Kang Wanda paeh ku akang, nah akang sanggup nanggung dosana.
Pan meureun Kang Wanda teh boga kulawarga boga anak pamajikan kumaha lamun nungtut ke anak pamajikanana. Ceuk Panji nyusul tepus kana papatah nu tadi geus dibikeun ka Kang Mahdi. Nya kumaha itu kitu malah. Hampura we wan euy duh. Da sugan teh bener ilaing nu maling muning mitoha kuring teh. Da kuring mah ngan saukur ngadenge meja we ti mitoha cenah make baju hideung jeung ngajing-jing bedog awakna jangkung leutik da maneh nu kapanggih ku kuring. Nya teu nyaon Kang. Kuning nya dima kana tuduhan Akang nya ge kuning teu masa. Kuning ikhlas kahampuna ka Akang ngan omat. Kaharupnya mun anya nyaon omat ulah waka getas anu pateun. Ulah make nafsu Kang. Bisi cilaka ka jadi Akang nya ai kuring cilaka mah kemai da dosana ge tanggung ku Akang. Ngan mun Akang cilaka rek saha nanggung dosa Akang. Kuning makanu nya we ka Akang. Ceuk Wanda bubuhan manehna mah hirupna rada nyantri sanajan hirup sangsara tapi agama dicekel sakitu pageehna. Kumaha ayeuna? Arek islah wae? Arek damai? Nya cep mai Akang damai Akang mah ikhlas. Da Akang nu salah imah Akang anu minta dihampura ti heula. Hampura wan yeuh. Ceuk Mahdi bari solongkrong manehna ngasongkeun leungeun ka Wanda. Ku Wanda buburu ditarima kalian ikhlas manehna ngucapkeun. Sami-sami Kang, hampuna kuning oge nyuh. Tadi teh geus arek ngadek ka Akang tebongan Akang atuh. Ka kuring arek ngadek nya kuring ge bena dini we. Ceuk Wanda, hampura yeuh. Duh cep nuhun pisan nya Akang ditulungan yeuh. Mun teu aya encep meureun Akang teh duh nanggung dosa gede Akang teh kumaha mun si Wanda paeh. Nya meureun nanggung dosana, nya nanggung anak pamajikanana. Parijeung lah boro-boro nanggung dosa batur nanggung batur Akang sorangan ge loba dosa ieu teh cep. Ceuk Mahdi, manehna sadar ayeuna mah yen kalakuanna teh salah. Nya Kang teu naon, sok ku kuring dihampura pisan. Omat kaharep nama Akang ulah kitu-kitu deui nya sing jembar. Hate teh sing ikhlas mun ayeuna naon teh. Ulah waka kabur ku nafsu ulah getas sarupateun. Ceuk Panji, manehna mah teu oleh mepelingan jeung mapatahan. Sabab eta pisan tugas ti eyangna. Nya nuhun cep, nuhun pisan yeuh. Nuhun cep. Anya mah Akang rek ngalasuluh we da itu suluh di bumi. To seep hawa to si ibinya teu gaduh suluh. Ceuk Wanda, bari harita manehna kuniang hudang, kitu deui Mahdi, manehna ge hudang, tuluy lempang kana tujuanna masing-masing. Sanggeus Mahdi jeung Wanda jarauh, Panji oge nuluykeun lalampahanana nuju ka Cihonje. Nah, hirup aya we. Kitu tah jelema getas harupateun teh. Hampir we cilaka. Lamun teu kaburu dicegah teh waduh. Dosa gede teh si Mahdi tah. Ceuk Panji, manehna ngarasa bungah sabab geus bisa nulungan jalema anu hampir teu gebrus kana jurang kahinaan. Teu kabayangkeun ku Panji lamun tepikeun ka tadi Wanda tiwas ku alatan bedogna Mahdi nu nyayang kana beuheungna. Tuna lampah Panji anu ayeuna keur aya di satengahing perjalanan. Jauh keneh ka Cihonje, masih keneh kudu ngaliwatan sababaraha lemur deui. Ayeuna urang kocapkeun hiji kulawarga anu aya di Cihonje, jelema berat beunghar, jelema jegud, moal aya duana di Cihonje mah. Kulawargana Juragan Bandi. Di Cihonje mah Juragan Bandi teh kaasup jelema anu hebat. Sabab usahana maju, kulawargana oge sukses. Teu aya usaha anu gagal. Teu aya usaha anu bahasana misleuk. Sagala rupa usaha pasti hasil. Tatanen, toko, dagang kendaraan, dagang bensin, material, ingon-ingon jeung sagala rupana pernah ku Juragan Bandi dipilampah. Sagala rupana hasil.
Sagala rupana pasti mucekil sabab memang manehanana jago dina usaha. Juragan Bandi boga pamajikan katalahna Ibu Wiwi. Kitu sebutan urang dinya asli nama Ibu Hawiyah. Urang dinya asli turunan jelema miskin ngan sangeus. Kawin jeung Juragan Bandi eta Ibu Hawiyah jadi berat beunghar. Juragan Bandi boga anak saurang ngaranna Sunar. Budak baleweng, budak beuki ulin, budak nu teu bisa diurus ku kolotna. Batur mangaji manehna mah kalakah judi, batur puasa manehna mah kalakah mabok. Atuh ku sararea ge pada nyawan. Teu parok jeung kalakuan inung bapana anu memang balabah ka tatangga. Sanajan salat mah masih keneh ditanyakeun. Teuing bisa euting henteu. Da jumaahan oge tara katempo jumaahan. Lajeun teh katempo ka masjid lamun muludan jeung rajaban ngabagikeun dahareun jeung mayar ustad nu ceramah di masjid. Kitu Juragan Bandi teh palawargi sadayana. Ayana di Cihonje imahna gede bisa disebutkeun imah mewah gedong sigrong ceuk urang Sunda mah. Da eta we imah teh tepikeun gaya 4 tingkatna. Ditambah ku material dipelbah katuhu. Oge garasi mobil dipelbah kenca. Anu kurang leuwih bisa asup ai karek 16 truk mah. Kitu kayaan kabeungharan Juragan Bandi. Harita Juragan Bandi keur diukna kursi ngaleureuhkeun ka cape. Bieu cikeneh balik ti kota geus balanya. Balanya kueh keur tatanggana nu minggu hareup rek hajat bejana mah. Maklum di lemur rek hajat teh sok sagala aya. Anu garing, anu atah, anu asak jeung rea-reana deui balanyana teh sok ka Juragan Bandi sabab manehna mah gede modal. Pok harita Juragan Bandi manehna ngomong di sajeroning hatena. Aduh, aya kieu mah usaha teh beuki maju ya. Jelema teh kabeh percaya ka aing. Balanya itu, balanya ieu. Beh ditu aya nu nganyuk imah, nu nganyuk motor, nu ngiridit mobil. Ieu balanya keur hajat ge tepikeun ka 100 jutaeunana ya. Kauntungan teh pan gede. 35 juta mah di tangan atuh. Ceuk Juragan Bandi. Bunga hatena sabab manehna narima pesanan anu memang hasilna mucekil munel palawargi 35 juta teh ageungnya. Keur kitu torojol pamajikanana anu katalah Ibu Wiwi nyamperkeun bari mawa teh botol mun teu kira-kira 4 botol palawargi rohaka pisan. Ngaleut atuh Bapak. Ceuk Ibu Wiwi bari sor neuneun teh botol dina meja. Nuhun ibuna. Loh, katarima pisan ya. Puguh ke gerhanaang. Pieu teh geus balanya 2 truk. Ceuk Juragan Bandi agul ka pamajikanana. Bubuhan pamajikan nu paling dipikanyaah ku manehanana, nu narima manehanana ti jaman keur sangsara keneh. Mohon Bapak da, abdi ge ninggal pisan. Bapak balanya meuni seueur. Meureun hasilna ge seueur oge nya Bapana. Ceuk Ibu Wiwi bari gek diuk gigireun salakina. Pasti, hasilnya pasti gede. Biasana bapak teh sok nyokoti 35% tina balanya. Ieu ge balanya 100 jutaan ya. Jadi 35 juta mah. Aya keur ibu ya. Ceuk Juragan Bandi deui-deui manehna ngarasa bunga. Sabab bisa mere duit nu gede ka pamajikanana. Lamun engke hasil teh Bapak, duitna teh mending keur meuli itu teh ya. Meuli seragam barudak. Seragam naon ieu teh? Hayo meuli seragam. Da si Sunar mah pan geus beres. Sanes seragam sakola ari Bapak. Itu seragam grup kosidahan anu Ibu. Ceuk Bu Wiwi, manehna inget ka barudak asuhanana. Sabab manehna teh boga grup kosidah. Di lemur eta mah geus kakoncara. Ngaran grup kosidahna teh Sinar Hutomah.
Geus manggung ka lemur-lemur tatangga mun aya hajatan atawa hiburan-hiburan di lemur. Oh, keur barudak kosidahan. Mahi 35 juta gitu. Cekap atuh Bapak. Damung saukur meser. Kameja bodas jeung lancingan hideung. Mun aya leuwihna keur meuli sapatu nu aralus. Oh, bener. Nu alus balanya na punya. Ngara urang teh teh dipuji batur teh meureun aduh. Eta grup kosidah teh. Alus bajuna. Grup saja teh. Pan meureun pasti ibu nu dipujina teh nya. Ceuk Juragan Bandi, mainna mah resep muji pamajikan teh. Sabab kitu oge karesep pamajikanna teh kudu diangkat-angkat, kudu dipuji-puji. Nya atuh pan grup saha eta pan bimbingan ibu eta teh. Cenah mah rek aya panggilan ti Jakarta, rek aya anu hajatan. Anggota dewan cenah mah hayang nangap grup kosidah urang. Ceuk Ibu Wiwi manehna poho can bebeja yen minggu ka tukang. Aya panggilan ti anggota dewan anu aya di Jakarta, manehna hayang mintonkeun grupna kalayan saha hade-hadena. Waduh. Ari minton di Jakarta mah tuh meureunnan ke sawerana ge loba ke nu nyecepnya ti anggota dewan teh atuh meureun kajihna ge galalede. Ceuk Juragan Bandi, mainna ngarasa bunga. Sabab nu ngeus-ngeus ge lamun dipanggil ku pajabat, panyecepna teh sok leuwih ti duit panggilanana. Muhun dan atos-atos kayak gitu, matakan ibu teh hayang sing alus itu barudak teh. Sok we ke balanya atunya. Da beja nama cenah duitna dek engke peuting. Ceuk Juragan Bandi. Nyawe gitu Bapak, ngan meureun kudu latihan heula sing rada minengnya. Sok we. Latihan sing mineng. Teang ka itu si Uyeh, cina masangson di luhur. Tong latihan di toko lah, sok lawan nu lalajo. Di ditu we di luhur di lantai 4, gerah puguh. Arah jongjon rek bebeldagan oge. Nya mangga ke si Uyah nu urang telepon ku ibu. Urang cenah ka dieu urang cenah masangson sing geunaheun. Da ibu ge hayang nyanyi, rek diajar nyanyi. Da ibu ge hayang tampil engke di ditu di Jakarta teh. Sugan we atuh aya nu nyecep sing loba nya banyak. Oh gae. Tita we barudak. Ibu bisa nyanyi gitu. Or, nya bisa baheula mah ibu teh pemain samrah baheula mah ibu teh. Naon samrah teh? Samrah teh Bapak, kosidahan. Samroh meureun. Eta samroh. Poho bersamrah di. Gae. Ai bisa mah. Sok we engke barudak na cenah ka dieu. Ngaliwat sing gede muncit hayam da loba hayam. Mangga ke urang ngaliwat lah sing badag ngaras wangeteun meureun lalatihanana nya. Oh kitu we gae. Kamana si Ujang atuh? Asa teu katempo? Bieu mah sare keneh. Ku ibu teh di tita manaskeun mobil. Da ibu rek arisan tapi kalau kasare geuning. Udang genjing. Bapak meuli baju ieu keur si Ujang ieu. Alus ieu. Wah, ieu mah grup sepak bola di luar negeri ieu. Tinggal itu bajuna ge alus. Gusti meuni seueur-seueur teuing ai bapak eta meser baju keur naon? Ari ibu. Ai grup sepak bola teh ngaranna ge kesebelasan. Sabelasan anak we ku apa mah dibeuli itu. Kabeh pemain aya di dieu. Jadi ke si Ujang make baju teh jongjon. Arab itu aya, Arab ieu aya, moal eleh ku batur atuh. Ceuk Juragan Bandi bade nemongkeun baju nu meunang meuli ti kota. Karesepna memang mehna mah nyombo ngawowoy ka anak. Bari hal eta teh goreng ka cida dan nu kuduna ka anak mah lin nyombo ku harta, lain ngawowoy ku bana. Tapi ngadidik ngatik ku ajaran-ajaran agama keur bekal hirupna eta budak. Sok atuh kedangkeun kitu budakna. Ngarah buburu di ajaran ieu baju teh. Wah, baju alus tinggal ku ibu. Marahal. 50 juta bapak meuli baju teh sakitu teh. Sabab ieu klub sepak bola na teh ti luar negeri. Maka beuli ku batur mah tuh. Ieu ti ku Juragan Bandi nu kabeuli mah. Ceuk Juragan Bandi agul ka cida bisa ngalakukeun hal kitu teh.
Sabab memang ai batur mah keur naon meuli pakaian gitu. Mending keneh dipake keur kahadean nu luyu jeung pangabutuhna. Mangga tuh bapak urang hudangkeun dasare wae tadi teh budak teh ting kunaon ti balik peuting teh teu hudang-hudang. Haji kitu, udangkeun. Bari bapak kepang nyokotkeun udud bodas. Saselop mah ke dieu. Hayang hikmat udud lah. Cek juragan Bandi teu kira-kira meta udut telin sabatang dua batang palawargi tapi langsung saselop. Bubuhan beungharna teu aya duana di lemur eta mah. Palawargi sadayana geuning waktosna teh tos seep. Kumaha atuh lajengna ieu carios mangga Bandungan wae dina seri salajengna hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.